warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat Bapak Ibu sarta rerencangan sadayana anu kusim kuring dipihormat. Mimiti hayu orang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nepi ka urang tiasa gempol di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Dina kesempatan anu mulia ieu tepangkeun nami sim kuring Cinta Gania Rasid pikeun ngawiharkeun biantara anu judulna hormat ka sesepuh. Mugian naon anu bade kusim kuring sampaikeun tiasa masihan mangpaat pikeun urang sadayana. Unggal jalmi tangtuna pasti miboga sepuh. Taya hiji jalmi oge manusia anu lahir teu aya bapa jeung indungna iwal ti Nabi Adam. Urang oge sadar tangtuna kolot urang teh tos sesah beurang peuting ngabanting tulang mikiran sakuat tenaga kumaha carana pikeun ngajuangkeun anak-anakna. Salian eta, Allah Subhanahu wa taala oge negaskeun dina surat Al-Isra yen urang ulah nyarios tatanapi ngomong jeung ari kakolot teh sabab teu meunang komo deui leuwih ti eta. Dina ayat eta oge dijelaskeun parentah pikeun kudu ngajaga kalakuan hade kakolot urang. Ayeuna urang parantos terang mani kitu pentingna sareng utamina hormat ka kadua kolot urang teh. Mangga ayeuna urang nyieut deui tos sabaraha kali urang nyieun ngambek ka manehna, tos sabaraha kali urang nyieun ceurik manehna. Nah, kukituna mangga urang sami-sami menta hampura. Rupina ngan sakitu bae biantara singket ti sim kuring hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan ti sim kuring anu kirang merenah sareng mugi-mugi urang sadayana kalebet jalmi anu tiasa hormat ka anjeunna. Janten hamba-hamba pilihanna. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.